Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lampung dipayun hayu urang panjatkeun puja puji syukur urang kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadayana pirang-pirang kanikmatan terutamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana tiasa bersilaturahmi deui liliungan di tempat anu mudah-mudahan kita ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mulia dicurahkan kepada alam junjungan orang sadayana habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kelawajina para sahabatna oge ka urang sadaya sebagai umatna. Mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah urang kene syafaatan. Allahumma abdi dan hormati serta muliakan para jamaah sadayana sami-sami hadir dan bersiul serta para kasapuhan, para bapak-bapak, para pemuda, para santri, kum sadayana wabillahi khusus kasapuhan urang Abah Thalib, Abah Tujriso, semua dihormati oleh kesepuhan orang, Bapak Cikabuna, Abah Rukana, Alhamdulillah, kesepuhan orang suci akan lain kepal Bapak RT terutamina, Bapak RT Amsar, Bapak Haji Diman, sadayana kita kesepuhan orang yang orang doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dikasih kesehatan, panjang umur, dikasih kekuatan pikeun ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban anu datang dari Allah. Oke, pikeun urang sadaya mudah-mudahan urang dikasih panjang umur anu
jasmani rohani, diriku ku sehat rohani, sehat percuma sanaos dipasihan sehat jasmani ari rohani sehat mas sarwajeng sehat sehat eta aya dua, sehat jasmani jeung rohani. Awakna mah sehat cager, leumpang bedas gitu. Tapi rohani geri tetap sanajan bedas kamandis ta'limah kamasin dan gong geri begitu. Nah alhamdulillah orang sadayana dina dengan ayah juga sehat jasmani sareng rohani alhamdulillah. Ya sebagai salah satu tanda pikeun keselamatan orang di dunia dunia akhirat nyata alaksanakeun salah satu kewajiban orang yakni thalabul ilmi. Sebuah keterangan di masalah thalab ilmu julusus sa'ati indal ulama'i ahabu ilallahi min ibadati alfi sanati. Keutamaan thalab ilmu seueur di antarana iumna saja indal ulama babarengan jeung ulama. Insyaallah urang di dieu sanaos katingalina termasuk anu tipayun sanes ulama. Mungkin salah satu di antara jamaah aya ke ulama ahli Allah, tapi pasti salah seorang sadayana kalaupun ulama ieu anu diaos ku urang katerangan ulama nu aya dina kitab geus hakikat nama urang ke dieu babarengan jeung ulama ngabahas tentang ilmu Allah, hukum-hukum Allah dikeun urang sadayana sebagai hamba Allah supaya urang pasihan selamat dunia akhirat. Ikuti aturan Allah. Tadi hakikat nama orang ke dieu babarengan jeung ulama sebab orang ke ngupikeun nasihat ulama. Sanes nasihat tipayun abdi mah sakedar eta nangakeun nyampekeun ti alim ulama aya dina ieu kitab. Tah eta diungna saja sasaran jeung ulama ahabbu eta leuwih dipikarsa lebih dipicinta ku Allah min ibadati alfi sanatin tibatan ibadah 1000 tahun lillah dibandingkan ibadah 1000 tahun. Bagus ibadah lamun umur urang nyampe teh mah 1000 tahun yang dipakai ibadah eta waktu 1000 tahun eta bagus tapi lebih bagus kene ya. Bandinganana diuk saja babarengan jeung ulama jeung kiai jeung ustaz bari jeung gedutan ge kautamaan thalab ilmu mah geus pasti ganjaran thalab ilmu mah teu bisa dicaritakeun. Geus urang mah niatna thalab ilmu anggap bae urang mah ngaos ganjaran, ngaji ganjaran lah ya terus pada terang pada bisa pada paham pada ngerti ngomong ka Tuhan para bapak-bapak sadayana. Ya, urang mah ngaos ganjaran. Sebab orang butuh jaga di akhirat karena ganjaran, karena pembalasan amal soleh. Insya Allah orang riungan daek ngalengkahkeun dua sampean orang di tempat masing-masing niat tujuan thalab ilmu, tujuan ngaos eta termasuk amal soleh. Mudah-mudahan eta jadi sanksi jaga di yaumul kiamah dikeun nyalametkeun urang di alam akhirat jaga. Seueur eta dina masalah kautamaan thalab
bahkan orang kudu sieun cek Kanjeng Nabi ihzaru salah satu asnafin minanas haranjeun kudu sararieun kana tilu golongan ti golongan manusia. Mana anu tilu golongan anu kudu ku urang dipikasieun wa hum al ulamaul ghafilun kahiji ulama tapi ulamana al ghafilun ulama anu gopil bodoh ulamana bodoh sesat terus menyesatkan tetap orang kudu dihindari kudusin karena ulama model gitu anu teu sesuai jeung aturan hukum anu sabenerna anu dicatat ku Kanjeng Rasul. Seueur ulama-ulama anu menyesatkan anu bararodo ka hati lah ulama urang mah nuturkeun ulama salaf pae anu magahan fardu wudu hukum salat hukum-hukum anu sabener-benerna ya tadi sampai tah eta bae urang mah kiai-kiai itu baheula bae anu aya kitabna anu keteranganna ya ulah diacak-acak eta hukum tah eta saeutik aya ulama gofilun ulama anu bararodo ulama tapi teu bisa dinanarkeun hukum ngajalakeun hukum semestina anu ti Kanjeng Rasul. Anu kadua urang kudu sieun ti golongan manusia, anu kadua golongan jalma fakir al mudahinun jalma fakir tapi fakirna anu hina dasar geus fakir tapi teu daek liliungan kumpul tadaek ibadah ka Allah asal geus fakir dan begitu urang kudu dipikasieun sebab bakal ngacak-ngacak wal mutasuffunal jahilun jeung golongan anu katilu nyaeta jalma anu kasifatan ku sifat bodoh jalma bodoh urang kudu sieun sebab hese jalma bodoh mah diarahkeunana begituna urang sasalakan eta tolak ilmu supaya urang terang karena hukum anu sabenerna hukum anu dicatat ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah anu diaos ieu nyaeta insyaallah nyaeta sae insyaallah. Mangga urang teraskeun karena balagan anu kamari negara kita Bajatul Wasail. Bismillahirrahmanirrahim. Tacan beres nyaeta nerangkeun anu kamari parantos dibalak kulantaran ku singkatna waktos jadi kakaburu ka surah kurang teruskeun deui dina wengi ayeuna tapi sateacana dimulai nerangkeun kana ieu kitab sim abdi nuhunkeun dihapunten ti sadaya kasalahan sareng kakirangan pasti seueur kakirangan sareng kasalahan karena bisami sejat tolak ilmu mudah-mudahan urang niat tolak ilmu ketika aya kesalahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang niatna ngaji ganjaran bae, insyaallah ganjaran mah ya kalau ilmu insyaallah bakal kapanggih ku urang jaga. Ari eta aya anu kahartos canda, kahartos salah tong. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takhfas sudura wa ya'lamu sirra wa akhfa. Kamari Gusti Allah nyaeta terangan kana sadaya perkara anu samar anu remeng-remeng ceuk urang ceuk paningali urang ceuk ilmu urang ceuk pengetahuan urang samar ka Allah mah teu ningali Allah mah kana perkara anu samar
menurut pandangan orang. Allah mah lebih uningan. Oke, diteraskan ayat wa ma takhfa sudura wa ya'lamu sirra wa akhfa. Bahkan Allah terangkan karena perkara anu narima samar as-sudura samar anu aya di jero hate urang. Unak-unak anu aya di jero hate urang Allah mah terangkeun. Awas sahade langsung suudon ya. Suudon. Allah mah eta apa? Tapi masalah hate mah eta ari semasi henteu diucapkeun unek-unekna perkara-perkara anu timbul dina hate urang, perkara goreng mun goreng teh henteu sampe nyaeta dilaksanakeun niat hate urang teh perkara goreng. Semasi can dipigawe dilaksanakeun sanajan niatna unek-unekna goreng jahat eta masih kena dihampura selama tidak dikerjakan niatna itu dan selama tidak diucapkan dikatakan sebagaimana diterangkan di hadis Rasul al hawa maghfurun al hawa maghfurun bisohibihi malam yakmal au yatakalam. Hawa nafsu eta maghfurun dihampura. Hawa nafsu ayeuna dina hate urang urang goreng sangkan suka niat bodos urang hawa nafsu eta biasana ngajulung membawa kana kagorengan kana kajahatan hawa nafsu eta ngeun teu kadeuleu teu kadenge ya padahal mah husnu eta dihareupeun orangnya hakna mah jahat tah eta dihampura boga rasa dina hate unek-unek dina hate rek atawa hayang digawe kana kejahatan tapi malam ya mal selama tidak dikerjakan au yatakalam atawa diucapkan anu aya di jero hate maghfurun eta dihampura tapi kumaha sampaikeun betus kana ucapan lamun ngobrol teh hayang pipiluan betus sampaikeun diucapkeun goreng melalui perkataan tah eta mah teu dihampura atawa melalui pekerjaan tah eta mah teu dihampura tapi upami selama eta hawa nafsu aya di dalam hati ya walaupun hatina berkata jelek ingin berbuat kejahatan itu maupun masih dihampura pikeun anu boga unek jahat tersebut dina syaratna malam yakmal au yatakal selama tidak dikerjakan dan tidak diucapkan tapi upami geus dikerjakan jeung diucapkeun ya dikatakan tah eta mah karakter tercatat itu. Tapi ari masalah kajelekan mah diterangkan di kitab Qatrul Quwais ya. Dosa selama 7 jam eta ditangguhkeun ya. Selama 7 jam eta ditangguhkeun teu geura dicatat eta ku malaikat raqib jeung atid. Selama eta perbuatan goreng henteu terus dikerjakan terus diamalkan tah eta selama 7 jam ditangguhkeun sugan eta jalma tobat lamun maling teh mah beung sasaha aya kesempatan dina hatena perkara hate udah terang tapi Allah leuwih uningan tah eta boga niat goreng dina hate tapi belum dikerjakan itu masih maghfurun dihampura tapi
Setiap pekerjaan itu awalnya pasti dari niat kan, dina hate heula gitu, dina hate heula. Ya tah dina hate tah kayak kesempatan. Oh sasaha. Ternyata masih kene selama tidak dikerjakan dilakukan di hampura padahal geus bukan niatnya. Geus kitu teka tahan hawa nafsu sampai dikerjakan melalui gerakan main atau berbuat jahat namanya dolim kabatur tah eta karakter bakal dicatat ku Allah melalui malaikatnya Raqib Atid. Tapi dina kajelekanna perkara goreng urang migawe kagorengan Allah maha bijaksana dina masalah kagorengan mah untuk cara perkara kebaikan. Ari perkara kebaikan mah luar biasa. Satu kali orang berbuat kebaikan eta langsung dicatat 10 kali pahala kebaikan yang dibalaskan. Langsung dicatat. Jadi anu natat eta malaikat Raqib jeung Atid. Sebab pernah ditanya eta malaikat Raqib Atid mencatat amal urang. Diriwayatkan di Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaros kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min malakin alal insan aya sabaraha malaikat anu mengurus, anu memperhatikan manusia. Urang ieu aya anu ngurus, aya anu memperhatikan. Malaikat ditanya, aya sabaraha eta malaikat anu selalu memperhatikan manusia? Faqala isruna wa malakan. Nyaeta aya 20 malaikat. Awas. Urang ieu manusia ya. Selain manusia mah aya anu memperhatikan gerak-gerikna. Amal bagus dicatat, amal bagus seperti hewan, embe, kebo, sapi, menang berenya. Jadi os embe, kebo, sapi, kerki, menang berenya. Itu mantai malaikat anu ngurus, anu memantau. Tahu manusia mah orang ada yang memantau. Ya, hakikat Allah ya, yang maha melihat Allah anu bakal nyatet hakikat Allah. Ya. Wasilahna nyata melalui malaikat-malaikatna. Ayat 10 cek Kangjeng Rasul, ayat 20 cek Kangjeng Rasul, ayat 20 malaikat. Mana anu 20 malaikat? Minhum malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa aminun ala alladhi ayyasarika fa idza amilta hasanatan kutiba asyron. Aya hiji malaikat, aya golongan malaikat, aya anu dibelah katuhun urang, aya dibelah katuhun urang, nyaeta aya malaikat anu memantau, anu memperhatikan. Perhatikeun naon eta malaikat anu dibelah katuhun urang ala hasanatika, nyaeta pikeun nuliskeun pagawean urang anu bagus-bagus. Eta diperhatikeunna dicatatna diperhatikan malaikat anu aya dibelah katuh urang. Ari eta malaikat anu aya dibelah katuh urang wa huwa aminun ala ladzi an yasarika. Malaikat anu dipercaya ku malaikat anu aya dibelah kenca. Ya, moal bae malaikat anu aya dibelah kenca nya sakaba-kaba mencatat perbuat amal manusia terkecuali bebeja heula nya ka malaikat anu aya di belah katuhu. Jadi dipercaya malaikat anu aya di belah katuhu mah anu tukang nuliskeun amal kabagusan urang. Anu sangat dipercaya ku malaikat anu aya di belah kiri. Fa iza amilta hasanatan maka ketika Nabi migawe hiji kabagusan
bagusan ya. Sebab orang tidak terlepas pegawai orang ini ya. Kelakuan orang ini sehari-hari tidak bisa terlepas daripada pegawai bagus, pegawai goreng. Antara bagus dan goreng gitu ya. Tidak terlepas. Boh eta tina ucapan, perkataannya, kesalahan teh kebaikan jeung ka gorengan aya dina ucapan. Boh eta dina perbuatan urang ya aya perbuatan eta baik dan buruk jahat bahwa goreng buah agama. Tah ketika maneh di Kanjeng Rasul Sayyidina Utsman melakukan satu kebaikan kutiba asron maka dituliskan ya asron 10 kebaikan. Sakali migawe kebaikan bakal dibalas 10 kebaikan. Lamun orang berbuat baik umpama masihan atau 1000 gitu tanya. Satu kali kebaikan masihan atau 1000 eta dibalasna 10. Berarti kali 10 baik untung tante eta. Oke, jaga di akhirat. Bahkan sedekah mah ya. Terkadang di dunia kana geus kapan manfaatna sedekah. Makin seueur sedekah ya, makin eta beunghar bae. Teu saet-saet gitu berkah terkadang. Ya walaupun teu kapanggih kabagireunana di dunia pasti di akhirat mah eta pahala kebaikan eta pasti. Ulah-ulah ning gede leutik ge kapanggih fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Eta ayat eta kurang selalu diingat-ingat, diulang-ulang supaya kurang ingat kana ayat eta. Supaya kurang bisa terjaga tina perbuatan goreng jeung daek migawe amal soleh. Sebab eta ayat eta sahaja mah anu berbuat kebaikan sanajan detik eta bakal kabagi komo gede mah. Sabalikna saja mah anu migawe kagorengan kajahatan ya, migawe durhaka ka Allah kabapada gorengan sanajan saleutik-leutik eta bakal kapagi komo gede mah gitu. Nah, insyaallah urang selalu ingatkan ayat eta bakal kembali ke urang perbuatan. Insyaallah urang sadetik bisa menghindari perbuatan jelek dan diganti ku perbuatan baik amal saleh. Eta aya tanggal segitu kumaha wa idza amilta sayyi'atan ari kabagusan macam tadi satu kali berbuat kebaikan maka 10 kali lipat dibalasna. Eta masalah kebaikan kabagusan amal hadi amal bagus. Tapi lamun amal goreng mah amal jahat kaitkeun jeung tadi teh nya anu aya niat dina hate jahat digawe goreng ya. Selama nyata tidak diucapkan dan tidak dilakukan itu makruh dihampura. Tak ada dosa. Tapi ketika diucapkan dan dilakukan wa idza amilta sayyi'atan maka ketika maneh Kanjeng Nabi ka urang lah ka Sayyidina Utsman rangkeunana. Maka ketika maneh berbuat kejelekan kagorengan ya. Apakah langsung dicatat? Bahkan catatanna doang balasan amal kebaikan hiji dibalas 10 tinggal heula ku urang. Qala allazi ala shimali. Nah, maka malaikat cek tadi malaikat anu aya di belah kenca tukang nuliskeun amal goreng. Tah eta henteu wani-wani ketika eta manusia berbuat kejahatan eta malaikat mencatat kejahatan nuliskeun amal goreng anu di belah kenca eta teu wani-wani langsung nuliskeun. Bahkan lamun satu kali digawe kajelekan kagorengan dibalas 10 kali kagorengan henteu. Tetapi eta malaikat nanya heula tadi mempercayakan kepada malaikat yang ada di sebelah kanan. Qala ladzi ala shimali, tapi nanya eta malaikat mencatat amal goreng teh pikeun nuliskeun ka
kagorengan eta manusia geus migawe kagorengan tak geus diucapkeun unek-unek nu aya dina hatena geus lain magfurun deui ya sebab geus medal tina ucapan jeung tina perbuatanana geus dilakukan tapi ku kebijaksanaan Gusti Allah masalah kagorengan mah ku bijaksana eta nya karena bijaksana karena adil mungkin adil ieu mah supaya adil ketika migawe satu kebaikan dibalasna 10 kebaikan supaya adil ketika migawe satu kali kejahatan maka dibalasna 10 kali kejahatan dilipat gandakeun henteu Gusti Allah mah teu kitu teu kacara urang mah parah pagawean gak bagus ya tapi balasan di masyarakat teu diperhatikan sakali saeutik migawe kajelekan pohara hewana ngomongkeunana ngagorengkeunana nyiksana kaheulana Allah mah teu kitu. Nah terus gitu naros eta malaikat anu qala ladzi ala shimali lil ladzi ala yamini nah nya eta malaikat anu aya di belah kenca anu rek nuliskeun amal goreng eta jalma nanya ka malaikat anu aya di belah katuh a'aktubu naon tah ieu kula cek malaikat anu belah kenca tulis ya nuliskeun ya amal si ieu nanya teh karena dipercaya itu malaikat di belah katuh payaqulu maka dijawab oleh malaikat nu aya di belah katuh teh dakhu ulah geura tahan ulah makan sab'at saatin tunggukeun heula bere jedah heula 7 jam tina migawe kajahatanana jeung dosana teh ulah kada catet berarti ketika melakukan kejelekan kagorengan eta belum tercatat selama 7 jam kagorengan mah ditangguhkeun bijaksana Allah jaku karunya kita sugan dan nyala alahu ya tubuh cenah mudah-mudahan be eta sanggeusna migawe kagorengan sadar tobat inget ieu aing salahnya itu edah yang goreng mulai enak kepanggil mah ingin bahaya tak sugan bae can nepi 7 jam karang lah sajam 2 jam dibalik dipikir goreng sadar insaf ya dibalikeun deui ngakui kesalahanna baik eta ka Allah maupun eta ka bapada tah eta mah ketika can nepi 7 jam maka tidak ada catatan walaupun jelas sudah berbuat kejelekan dosa tidak ada catatan namun tadi kan tobat teh bener mah ya ai tobat mah sanajan bener melakukan kejahatan Allah yang berbeda jeung hukum nakal kita hukum tidak ada kecuali duit bisa duit bisa hukum Allah ya ada sempat tobat mah mengakui kesalahannya sadar terus memaling dama dikembalikan deui memaling dia teh dipikir-pikir dibalikkan di berapa jelas ya. Bahkan minta maaf dan kumaha padahal jelas berbuat kejahatan geus dilaksanakeun gitu. Tapi tobat eta tidak ada catatan amal goreng. Tobat itu ya sugan tobat. Tapi wa dalam yatub. Tapi ketika henteu tobat selama 7 jam lewat sampai 20 lewat kumaha malaikat anu aya di belah katuh qala na'am tuktub arahanallahu minhu mohon kasih baik wa anjeun malaikat soal selawat 7 moga-moga dinangkeun Allah Subhanahu wa taala minhu eta dina kalau mungkin malaikat membelah kencang diberi waktu supaya tobat tapi ai kitu bae mah angkat tobat malahan bangga ya terus digawe kagorengan teh kajahatan doraka dibangga-bangga atuh tah mingkin bae aya banyak pas mau malakul ladzi ala yamini raqib ternyata nama malaikat yang ada di sebelah kanan sok tukang nulis amal
kebaikan kebagusan raqibun eta malaikat raqib. Kalau pagawean urang ieu dicatat engke bakal disetorkeun ke Allah ke aya ya dina mizan urang tah amal goreng amal dina mizan ya dina hisab. Wa huwa alladzi yaktubul hasanati wasmul malakul ala shimali atidun. Ya, ari eta anu nuliskeun. Raqib. Wa huwa alladzi malaikat raqib alladzi yaktubul hasanati tadi benar malaikat raqib kalau kepada terang ulah di urang tersapuh kalau udah detik kenal ya terang lah bahwa eta malaikat raqib ya tugasnya tukang mencatat amal baik benar ya ayat keterangan wa huwa alladzi yaktubul hasanati wasmul malakil ladzi ala shimal hasanati. Adapun eta malaikat raqib anu tukang nuliskeun pirang-pirang amal bagus sama ibadi amal bagus dicatat langsung ditulis menang catatan 10 kali lipat bahkan dilipat gandakeun di qomah thalabul ilm. Ya insyaallah ya pagawean ya amal bagus dicatat. Tapi itu kan kalau di majelis ieu nya bawa nama balik nah eta digawe amal goreng kemudian dia senang kaboga senang make senang banget rumah dia balik. Nah aja kan eta amal goreng ya sikade emang tercatat amal bagus. Tapi eta ku malaikat keun ulah bakal ditulis tak gorengan keun sugan gitu datang ka ieu mah sadar gitu senal batur ditambah nyaeta reh-reh urang nanyakeun aman balik mah ka masjid atau ka mana gitu make nu goreng deui eta itu mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Sebab seur jalan ka gorengan terbuka lebar kali-kali urang kuat teu keimanan urang. Keimanan urang karena tauhid hal-hal seperti itu mereka termasuk ilmu tauhid. Orang meyakini mempercayai ayat mencatat amal goreng. Namun iman orang kuat benar sieun percaya insyaallah gitu nya sanajan usaha gitu nya iman kuat ayat malaikat ayat Allah terjadi digawe ka gorengan aman. Namun iman ala kuat malaikat kejahatan berhubung iman manusia eta nya yazidu terkadang naik wayang kusuk bisa turun gitu. Gimana manusia eta? Karena munasabah seueur eta kejelekan-kejelekan anu diperbuat ku manusia. Sebab gitu iman eta di mana manusia mah naik kadang turun. Karena teu aneh. Ya. Iman mah iman ka Allah. Artinya hal terang tapi keur turun. Henteu eueuh mah turun. Kamu turun bae teh naik deui bisa habis eta iman. Yo itu nanti percaya karena maut atau iman neraka pada abad. Nah jadi eta gitu masalah kejelekan juga bagusan. Alhamdulillah Allah amat sangat bijaksana. Ai masalah kebagusan langsung dicatat bahkan dilibat gandakeun sebelum beribadah. Tapi masalah kejelekan yang eta ditangguhkeun, ya, didagokeun, dijeda supaya tidak terjadi catatan amal gorengnya. Tapi lamun teu tobat maka tulis ya. Bahkan Allah eta nyahun nya kana perkara anu samar anu teu jelas ku babada masalahan teh uningan. Bahkan anu leuwih samar leuwih samar Allah nya begitulah urang berhati-hatilah dengan diri urang diri khaliqu kulli syai'in Allah anu ngadamel sakabeh perkara. Allah anu ngadamel sakabeh perkara naon ge anu aya anu katingali ku urang kasaksian ku urang eta Allah anu ngadamel khaliqu kulli syai'in. Senajan syariat wasilah meunang laku-lampah manusia ya ulah ngaku-ngaku ieu meunang aing
Iya, menang anu di mana sahe Pak. Ternyata khaliqu kulli syai'in eta kabeh selain Allah ya. Eta Allah anu ngamal. Sebab naon ulah rasa gagah ieu menang aing. Ari eta tanaga menang saha, eta leungeun menang saha, eta mata menang saha, eta suku menang saha. Ya teu daya teu upaya teu kawasa. Diberi gering. Teu daya teu upaya oh berarti lain menang siapa? Ya hanya syariat Allah hakikatna. Kembalikan ke Allah. Wa huwal wahidul qahhar jeung ari Allah eta anu maha hiji, Allah teu dua teu tilu, Allah teu beranak jeung teu diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah teu beranak artina Allah teu gaduh keturunan, tidak melahirkan. Walam yulad jeung Allah teu dilahirkeun, berarti Allah teu lahir dari bapak atau ibunya. Berarti wahid ahad. Itulah Allah pangeran urang. Al-Qahhar Allah anu bisa ngelehkeun kana sadaya makhluk. Al-Qahhar. Al-Qahhar Allah anu mampu anu bisa ngelehkeun sadaya makhluk. Eleh kabeh Gusti Allah. Ya sanajan gagah kumaha ge tetep Allah bae. Ku cai lagi dibere cai. Rada lima seetik kita cai laut, mas teu bisa kumaha. Eleh Allah. Al-Qahhar. Wa annahu ta'ala wa arsa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi li hidayatihim. Allah teh anu ngutus junjunan urang sadayana saha Muhammadan nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha eta Muhammad nya utusan Allah ku Allah didamel diayakeun Kangjeng Nabi Muhammad terus diutus ya pikeun umatna supaya nyata aya di jalan selamat hidupna di dunia sareng akhirat. Saha eta Muhammad? Abduhu wa rasuluhu. Eta Muhammad teh hamba Allah, sami seperti urang hamba Allah. Ya, artinya hamba teh anu kudu ibadah, anu kudu menyembah pangeranna Allah. Sarua Muhammad dia abduhu hamba Allah. Artinya pangerankeun Allah, menyembah Allah, ibadah ka Allah. Eta hamba abduhu sadaya. Ya, beserta wa rasul berikut utusan Allah. Diutus ke Allah. Diutus ke mana? Diutus ke ila jami'il khalqi. Diutus ke sadaya makhluk. Ka sadaya makhluk berikut urang ya. Dikenal bi hidayatihim pikeun nuduhkeun eta makhluk. Supaya naon eta makhluk dituduhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad supaya naon ulil takmili ma'asyihi wa ma'adihi supaya eta makhluk supaya eta manusia sampurna ya ma'asyihi sampurna hirupna artina salamat hirupna ma'asyihi di dunia wa ma'adihi jeung salamat hirupna bakal hidup deui sampesna maot di dunia wa ma'ajin jeung salamat hidupna di akhirat. Artinya salamat hidupna ke kembalina anjeunna ka akhirat. Eta pikeun kitu bakal ikutilah jejak laku lampah Kanjeng Nabi. Naon anu disampaikeun anu pigawaran nu dipiwarang Kanjeng Nabi urang taati urang laksanakeun. Naon anu jadi cegahan larangan urang tinggalkeun urang jauhan. Nah, eta hidayah nuduhkeun jelas anu haram tos jelasnya punya apanya? Nu haram tos jelas eta nu halal eta nu kieu kitu eta haram nu bagus tos jelas eta bagus nu goreng setengah mang-mang deui sebab urang tos dibere Rasul geus dijelaskeun geus dijentrekeun ya ku Rasul tinggal urang hafal apabila memilih lamun hayang selamat wa ayyadahu bil
mu'jizatil zahirati jeung Allah merek kekuatan diperkuat deui eta Kangjeng Nabi Muhammad ya. Di sampingnya eta hamba Allah jeung utusan Allah, Rasul Allah diperkuat deui eta Kanjeng Nabi Muhammad bil mu'jizatil zahirati dibere eta kekuatan mukjizat diberi deui ku Allah eta Muhammad eta mukjizat bahkan mukjizatna zahirat mukjizat anu dohir teremang-remang katingali ku papada mukjizat Kanjeng Nabi eta ari mukjizat eta dibere ku Allah pikeun ngalehkeun musuh dengan cara kehebatan kelebihan kesaktian lah kualitas apa diberi kesaktian tapi lamun dipasihkeun eta kesaktian keanehan anu keluar tina adat ya keluar tina adat eta lamun dipasihkeun ka para nabi ka para rasul disebutna mukjizat ieu mah mukjizatna terang-terang teu samar bahkan jelas katingali ari mukjizat eta wal mukjizatu amrun dhahir ala khilafil adat ala yadi nabi aw rasuli ba'da bahasa fi waqti dakwati nubuwah wa risalah mukjizat eta mukjizatna kasaktian tapi anu dohir jelas nyata katingali jelas ku papada ku musuhna ya nyulayaan karena adat itunya nyulayaan karena akal mustahil tapi itulah buktina ya. Anu dipasihkeun ala yadi nabiyyi ya diberi dipasihkeun eta ka para nabi atawa ka rasul sanggeusna eta mukjizat dipasihkeun teh sanggeusna diutus berarti nabi jadi rasul karena dipasihan mukjizat Bikenaon pada waktu fi waqti dakwah nubuwah wa risalah pada waktunya eta dakwah nabi jeung nyampaikeun risalah eta sebab naon sebab seueur musuh-musuh anu ngamusuhan anu bakal ngilarakeun makana diberi kekuatan kehebatan di antarana mana cenah mukjizat kehebatan anu di luar akal manusia ya. Tapi dohir ieu mah henteu remeng-remeng jelas nyaeta seperti kaihyail mayyit ngahirupkeun jalma anu tos maot bukti maot aya dua sapobingnya bisa sah nabi naon anu bisa ngahirupkeun jalma tos maot. Nah, itu seperti itu para nabi para rasul itu diberi kelebihan ya. Terkadang fitnah yang tengah hidup umat supaya menjadi saksi tuh sah lumayan ieu tuh saksi budak sabar hirup ya saksi alat hanya sebatas kita bete jelas bukti sanajan teka hati coba saat dia pernah nguping tuh zaman ayeuna bisa hidup menjelma anu aya kan caranya eta salah satuna mukjizat eta ngahirupkeun anu tos nyata katingal ku naon deui eta wal fajarul ma'i min bainil asabi'i salah satu murid kanjeng Nabi eta mancar keluar cai tina sela-sela ramona nyata eta itulah mukjizat dohirnya lain samar deui eta jadi mukjizatna jelas. Seorang orang pernah ngupingnya membelah bulan ya. Mukjizatnya jelas sakti tapi lamun ayeuna sarama ayeuna mah ya. Bobohongan kuari aja. Kasaktiannya teu aya anu nyata teh paling orang cenah beja. Gagah. Tapi can pernah dulu cenah beja. Lamun dipasihkeun nya eta kasalian nabi jeung rasul kehebatan anu di luar akal logika mustahil tapi bener nyata ya seperti dipasihkeun ka para wali bahwa karomatun kayak tadi disebutna karomah karena mukjizat mah hanya
kanjengna para rasul Allah. Lamun kanjengna mah para waliullah karomah. Karomah aya keneh karomah mah. Karomah mah aya keneh. Nya sarua bae eta ge. Ya. Anu dipasihkeun ku Allah nyaeta ka bala tentarana, ka para wali. Seueur anu ngagaruhan karomah kahebatan di luar akal logika teu kahar. Karomah sepertinya eta mustahil jalma anu buntung gitu bisa disirap ya wali Allah dengan keyakinan kasani Gusti Allah buntu deung sebagaina sarua bae seueur eta karomah seperti itu kahar Alqamah tadi mah ditinggal kurang kana motor itunya kurang datang teh saya di dieu bisa lagi kata ya aya di Mekah para wali itu ya sekarang itu ya tak eta disebutna karomah kahebatan pikeun ngelehkeun musuh-musuhna aya bari masih aya karomah mah lamun geus jadi wali Allah gak deket jeung Allah hartana aya karomah ditembak teu beunang ditembak teu beunang cek akal mah geus sakencengna ieu tembakannya cek akal gitu kan eta dibere maunah ayeuna mah samar-samar hubungannya teh jelas ngomong doang ngomong doang buktikeun bukti eta terkadang begitu mah emang ya ulah disopokeun ke kiai pas waktuna dipake aya ulah dia bleh dalam muka para alim ulama mah kausa ka kiai ka santri karena itu kahebatan disebutna maunah ya kahebatan kasaktian dibasikeun ku Allah dibere ku Allah ilhamna disebutna maunah makna sampai bi karomatihi wa bi maunatihi wa bi barokatihi lamun kadina diindung kolot disebutna barokah di barokatihim di minal walidain disebutkan barokahna nanti kita buat indung bawa barokah namun sebatas ustaz kiai kan maunah para alim ulama maunah tetap sampai mereka saktian ngan teu sakumaha kasaktian para rasul mukjizat para rasul itu dibukeun kana laut ulah jadi gunakan nama banyak kaya kurangnya boga kasaktian menang puasaan menang ngawirit tapi eta masuk dimilikan karena nuker majur karena henteu gitu ada kasih eta mau sekali ngajampe kena langsung ini mah kupagoh gitu kita pulah pilih gitu eta iya bangunan mujizat itu kehebatan lain gitu. Orang kan sial dosa para wali Allah para rasul Allah mah bersih hatena kabeh makanan selatan niatan mungkin dosa urang jelas sampai ada itu terbah karena aya kalamahan aja kami jamaah turap kali-kali itu si anu serwo sekali ngajak nunjuk ya di bulan-bulan ini karena datang bagian nampang Allah kabur kami aja Pak memilihkan kata Pak memilihkan jawab tidak Pak ya daya tuh Allah lah terus kenya eta tah eta tadi teh kanjeng Nabi eta dikudi Allah memperkuat ke kanjeng Nabi ku mukjizat anu nyata wa annahu alaihi salatu wasalam shadiqun fi jami'i ma akhbarahu anillahi ta'ala min as-sirati wal mizani wal hawdi jeung eta sanyanyana kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam shadiqun eta bener naonna sadaya ucapanana sadaya perbuatanana eta bener bener tina naon fi jami'i ma akhbarahu bener tina sadaya perkara anu dicaritakeunana eta perkara anu timbul tina ucapanana anu timbul tina
Allah Subhanahu wa taala. Makana wahyu yuha. Jadi ari Kanjeng Nabi mah perbuatanana jeung ucapanana ya lain ku nafsu. Urang apa ku nafsu perbuatan urang. Ya. Makana goreng di lamun ku nafsu mah di nafsuan. Ieu mah anillahi ta'ala ti Allah. Hakikat nama Allah eta anu ngagerakeun ucapan Kanjeng Nabi, anu ngagerakeun langkah pagawean pekerjaan eta Allah Subhanahu wa taala. Makana bener. Mana minasiroti nyatana caritaan anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad dina masalah cukangan sirot. Nah, cek kamari urang nyaeta kudu iman. Kudu iman yakin akidah urang ngabenerkeun kana ayana sirat. Tah eta bener. Jadi dicontoh minus sirat nyatana tina nyaritakeun nyarioskeun tentang sirat. Nah sirat siratal mustaqim jabatan siratal mustaqim. Eta bener. Itu bohong. Ya. Tamun orang tengah benerkeun ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi nah sirep piraku teu kaharti ku akal detikna nyata seperti bom di bulan 7 sebenarnya benar mudah ngabohongkeun pasti iman. Entah iman berarti entah iman teu percaya ka Kanjeng Nabi kufur murtad. Henteu kalebatkeun jalma beriman kayak kuwi kafir. Makanya karena tauhid syariat ya kudu ngabenerkeun kudu iman percaya tauhid syariat ya tauhidnya perkara sesuatu anu nyampe ke orang melalui cenah beja ya, cenah beja nah, di akhirat aya mimpi talaga aya neraka aya jambatan seperti eta kan pernah can nyata cik urang can pernah nyawa gitu kali itu can nyawa tapi urang iman teu ngabenerkeun insyaallah urang kalabetin jaga beriman selamat perkara sirat oke wal mizan jeung timbangan Kanjeng Nabi nyarioskeun baheula nya nerangkeun masalah tauhid samiyatnya lain tauhid nyaeta tauhid nabawiyat tauhid nabawiyat bae jeung tauhid ilahiyah maka pangeran bahkan termasuk nerangkeun nyaeta tauhid syariat perkara di akhirat eta bener ti Allah anu disampaikan ku Kanjeng Nabi masalah timbangan amal cek tadi teh ya amal goreng bakal ditimbang amal bagus bakal ditimbang tah seueur anu mana ya lamun seueurna kanu sae kanu bagus seueur ibadah baca Quran terus sajabana anu aya nama ngaranna oge manusia pasti aya goreng asa tapi ditimbang tetep sugan bae saeutik timbangan gorengannya berat kamu bagusna ditimbang ulah ning leutik ulah ning gede leutiknya ditimbang kapanggih gitu tadina bisa makanya hayu urang seserangan dina setiap harina dina sisa umur urang ieu selalu melakukan amal saleh amal kebaikan amal kebagusan wal haud oge nyata nerangkeun haud talaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari haud naon eta haud talaga wahangan seperti lautan amisna labatan manuk tisa labatan salju anu eta talaga diinumna ku jalma-jalma mukminun kalau bahmana diinumna qabla dukhulil jannah oh berarti kita nginumna urang bakal nginum eta jalma-jalma beriman beriman ka Allah ka Rasulna sameme asup ka surga qabla dukhulil jannah wa ba'da jawazi sirati min syurbi minhu nginumna jalma-jalma mukmin sadaya jalma-jalma mukmin nginum kana eta talaga kausar anu amis nginumkeun sameme asup ka surga nginum
hidupna sampai masuk ke surga, jeung sampai masuk ke surga, jeung samantos diwenangkeun karena nyabrang siratal mustaqim. Tadi berarti samantosna di melewatan mizan, di hisab. Nah, samemeh asup ka surga. Urang nyebrang ke kana siratal mustaqim. Samemeh asup ka surga. Eta urang minum heula. Jalma-jalma mukmin. Sebab di dunia ieu secara garis besar golonganna aya dua, hiji mukmin, dua kafir. Eta doang. Berarti kafir mah henteu. Anu kuari hayang naon eta jalma-jalma kafir biasanya baru harnya atuh surga aya di dunia. Surga aya nu dipasihkeun kabeh. Tapi aya dua golongan, mukmin kafir hakikatna ieu di dunia ieu mukmin kafir. Anu mukmin kumaha? Mun urang ieu mukmin, insyaallah urang mukmin. Percaya ka Allah ibadahna seperti perintah Allah kan. Jeung Rasulna kan eta mukmin. Tata eta anu bakal minum kana talaga kausaha, talaga cai anu aya di wahangan lautan amisna alamatan malu, diisna ademna alamatan malu, seungitna alamatan minyak misik. Eta di hidupna samemeh asup surga eta jalma mukmin. Wa bada jawa sirat jeung samantosna diperbolehkeun melewati sirat. Bin surbi minhu surbata la yasma'u badaha abadan. Tina nginum eta talaga Kanjeng Nabi sampai masuk ke surga aja diperbolehkan menyeberang siratal mustaqim la yasma'u badaha. Moal ngarasa haus deui samantosna nginum eta talaga abadan salawasna. Moal diberi haus deui beda urang nginumnya. Entah haus ke ketika orang sesudah minum kemet haus deui. Jangan cair di alam dunia seperti itu. Sekali minum teu haus deui. Walian duit belian galon banyak aman. Atuh teu haus deui, atuh teu dibere haus deui. Teu aya di dunia mah hanya ada di akhirat. Talaga kausar kan. Talaga boleh gitu. Maka ngamayan orang kudu iman, kudu percaya. Talaga minuman. Tapi beda dengan minuman di dunia. Di dunia mah orang hanya segar harita minum unggul. Hari itu lagi haus deui jeung mah samis-amisna sangeunah-ngeunahna saat setis-tisna eleh eta ku talaga kandungan. Bayangkeun. Teu moal manggi haus deui samantosna hidup kana eta talaga kandungan. Abadan salat. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Ajab caritaan Kanjeng Nabi anu bersifat sidik bener. Ya perkataan jeung perbuatan eta ti Allah. Jeung wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Selain perkara sirat tadi jabatan siratal mustaqim, selain mizan, selain talaga anu dijelaskeun Kanjeng Nabi. Eta perkara-perkara di akhirat bener teu bohong. Seperti mana di perkara akhirat anu disebutkeun ti dieu nyaeta Kanjeng Nabi nerangkeun perkara akhirat. Eta nyaritakeun sirat, mizan, haud nun tilu. Mana selain anu tilu perkara akhirat bahwa eta bener anu diterangkeun nyaeta kal hisabi wa syafaati wa rasulullah. Jeung modelna eta hisab eta di hisab itu ditanyaan eta hisab ulah-ulah naon we teh hartana anakna diri urang ditanyaan kewajiban urang ditanyaan kewajiban urang perkara urang pribadi ditanyaan kabeh perkara anak ditanyaan perkara istri pamajikan gimana harta sareng wanita eta hisab seperti itu eta dihisab ulah-ulah eta harta keur haram dihisab tanya di mana isu nu halal ge ditanyaan sieun urangnya nu bener lagi ditanya dihisab kabeh bakal mangi dihisab tidak ada yang terlewat. Namun
mudah-mudahan urang dina sadar urang aya ya amalan-amalan anu tanpa dihisab deui yang lewat eta hisaban seueur mah eta ku amal saleh urang ku amalan-amalan urang teu manggi hisaban lama lewat wa syafaati jeung perkara syafaat pertolongan ti Kanjeng Nabi urang sallallahu alaihi wasallam eta perkara akhirat eta bener syafaat teh ya fil kiamati syafaatani dina poe kiamat eta syafaat aya 2 aya sababaraha syafaat eta pertolongan ketika urang keribu berbutuh pertolongan aya anu nolahan bunga atau al-ula syafaatul uzma fi fasl baina ahli fil muwaqifi anu kahiji syafaatul uzma syafaatul uzma eta ayana fi fasl baina ahli muwaqif syafaat anu dipasikeun dibere ku Kanjeng Rasul antara ahli muwaqif pada pasar. Nah, jadinya syafaat syafaat. Eta syafaatul uzma anu kahiji disebutna syafaatul uzma ayana eta syafaat eta dina pasar antara ahli pada pasar. Ketika orang butuh tepung ka dieu ka dituling jangan kapujuhan keputusan Nabi Adam Nabi Adam. Nabi Adam itu bisa nyapaatan sebab isin bukan kesalahan. Tuh sukan kan Nabi Nabi Nuh sarwa kitu deui bahwa kesalahan isin. Terus tuh dituduhkeun ka Nabi Ibrahim deui kitu teu bisa nyapaatan nulungan, lahirkeun susah, kitu dongeng dongeng tapi benar gitu. Eta urang ge jaga gitu. Kudu iman, kudu percaya, kudu yakin bakal kitu syafaat eta di padang mahsyar. Muafik minta mauqif eta padang mahsyar eta urang butuh syafaat, butuh pertolongan, butuh keputusan bahkan saking aral-aralna lamun geus jadi tepuguh kitu nya saking susah-susahna geus puguhkeun aya patuh ka neraka atuh urang ka neraka keun kitu kumaha gitu saking butuh kuat-kuatna eta ti mauqif padang mahsyar butuh pertolongan, butuh keputusan. Ya mau menyerah akhirnya putus asanya, putus asa gitu ya. Saking kuat-kuatna di mauqif butuh pertolongan, butuh keputusan. Geus lah ari kieu bae ya bae lan pasah bae aing patutkeun neraka terus ke neraka gabrus gitu. Betul kitu supaya karasa heula urang. Amal urang di dunia insyaallah aya amal bagus mah teu dibere susah. Urang neangan syafaat Kanjeng Nabi teh ya. Terus ka Nabi Isa sarua isin lagi isin. Kula Nabi dipangerankeun. Nabi Isa isin ke Gusti Allah. Gimana teu iya gitu, tidak mengakui Tuhan tidak tapi di Tuhan tetap isin. Isin. Tuh sugan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Itu mah pancen ge afdalul makhluqat utama makhluk. Sakabeh jalma nyamuruna ka Kanjeng Nabi minta tolong jeung syafaat. Kanjeng Nabi mah teras sujud. Henteu dioper di ka sakitu berarti hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Tah eta syafaatul uzma ngaranna. Pada waktu di antara ahli mauqif. Karena diputuskeun di eta. Pertolongan nah benar karena maka rahmat itu syafaat pertolongan keputusan sia yang terus naik ke meja hijau tuh ini cari tanah nado mana naik ke hajat ke meja hijau diudah neraka eta ini cari tanah eta ya diudah neraka hajat ke meja hijau Nabi teh ngorejat neraka galak neraka agun caduri neraka eta itu masalah ganggu umat aing diputuskeun bukan neraka keun. Da eta sabatul alhamdulillah jadinya
salah satu syafaat lain syafaat lain dirinya baik pertolongan kanjeng Nabi. Bahkan anu kadua asaniyatu fi man istahaqa dukhulin nar fala buddha fala yadkhuluha. Syafaat anu kadua di kanjeng Nabi nyepikeun